Dah ku aing ditipu deui si uda. Si eta mah. Si eta mah kana duit mah tareh ngabijieunkeunana. Aing boga lolombangan ieu eueuh laukan hiji-hiji acan. Erek dibikeun sabaraha wae ge diusupkeun. Karep teuing manehna rek saminggu di dieu nguseup sae ku aing kecoh deui wae jalma kieu mah. Atuh herang kieu rek aya laukan ti mana? Aing Geus ngacabrak di sorangan. Kang, ning teu mah jejer biasana sok nguseup. Teu pan keur nangan lokasi eta ting beh mana nya itu. Hah? Harodok ge mah je balong teh saraat. Ya nu urang mah aya caian. Oh, aya? Nu urang mah heueuh. Arek dikongkurkeun urang. Yang sabaraha eta mimiti atuh kan sakadua. Kahiji ngan urang teu nyaho lauk garung, teu nyaho lauk anyar, teu nyaho lauk anu ngancrupkeun. Teu apa ngan urang mah hayang 400. Wah, mahal pisan 400 mah. Kahiji can aya sasaha, Mun 300 urang mah rada leuheung meureunan. Hah? Mun 300 mah. Urang berada ku sabaraha urang lah ku 200 ku sarang. Urang mah geus moal rea obrol deui 300 ge beu. 300 ge sing rek 2 poe 3 poe ge jig beu. Jig. Engke di dinya urang narima duit, di dinya moal jejer. Ngan wayahna ulah kulobaan ku sorangan ku di dinya. Da urang teh mah badu eta panyewa tuh 50 lah. Heuh bae urang mah Ya 50 lah. Heeh. Nya. Ngan urang wayahna tas Cibiera terus ka Bekasi. Ek naon ke Bekasi? Aya pangabutuh we. Atuh ya duit kurangna kumaha? Keun bae keun lah eta. Sakieu mah imah mere we heula. Ai balongna di mana? Eta tabah dinya deukeut tadi dinya ka ciri ti dieu ge. Ya lain laukna lauk naon bae? Hah? Laukna lauk naon bae? Urang ge teu apa ngeusianana. Teu apa ngeusianana. Nya. Heuh atuh. Nuhun nya. Ayo Kang. Kang. Tudukeunna balongna. Oh, belah ditu tuh ilikan ka ciri ieu herang caina. Oh. Mana si cacing teh balongna nya? Itu batu ka ditu. Beda dari Iwati. Iya. Iwati iya ya. Iwati iya balongna. Kira-kirana aya laukan ieu teh. Ieu mah lain ge balong. Dikaresum ieu mah kawakan urut naon. Bener geus katipu deui bae urang balong ieu lauk. Katipu dia we duit si kasum pinter pisan orang sugan urang balik balongna ieu mah atuh kowatan kieu mah teuing urang geus najis deui jeung si anjeun teh teuing anu mah balik lah susul